bikin sumbangan teh. Saya gitu. Ayam meureun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hal. Bang, waalaikumsalam. Nah, Mana menang bantuan ti Mang Kemod? Kamari cenah tas ieu menang proyek ieu jadi bagi-bagi. Mana pemuda berprestasi kapilih? pemuda berprestasi. Nah, naon prestasi aing, Mang? Teuing atuh da aing mah teu apal prestasi mana ge. Ngan pada aya we dina daftarna Faisal cenah menang tah cenah 7 kilo pemuda berprestasi. Molor meureunan diasukeun prestasi lain. Pagaweana ge molor sia mah. Umur kalah. Udah penting molor berprestasi. Nyawa teuing mun menang 7 kilo tuh aduh aing salah. Mau Wadahna heula. Nuhun atuh. Nah, atuh jeung karung nawe. Pani barang nganteran di nu batur aing. Nah, geus we Aing atuh. geus 7 dusun we capek ku sorangan. Heeh. Geus atuh nuhunnya. Nah nuhun kumaha? Nah, kumaha naon? Heuh ke heula pan ieu teh cuma-cuma. Ka dieu teh nepi soranganna. Kapotong pajak. Cing. Nah, pajakan, Mang. Yang nyatu nah make pajak ge. Nasi cicing di mana teu apal pajak. Sok buka heula. Nah, pajak naon? Nah, pajak naon? Pajak penghasilan. Nah, aya aing hasil naon, Mang? Heuh menghasilkan beras pan ieu tah. Ieu hasilna ieu menghasilkan beras. Kapotong pajak ieu. Udah kudu kieu we dipajak. Ulah loba protes, batu makomo teu meunang. Terus sok atuh. Nah, ieu pajak transportasina. Ieu teh pernah yang nepi ka dieu teh kudu transportasi aing leumpang. Heeh. Heuh atuh. Eta naon deui eta? Nah, nyebut naon deui bakal leumpang unggul ka dieu. Aing teh kudu ngopi di ditu. Tah ieu ngagantian aing tadi meuli kopi. Nah, kudu ku aing Mang, ti birang ngopi atuh. Aing geus aing minta ka saha? Teh ku minta ka nu teu meunang. Atuh mana da meunang. Wajar tah. Batur ogenan sarua dipotong. Nah, iya hayu we dikaduk atuh. Tah ieu mah jang ieu asuransi. Asuransi naon? Asuransi aing ti ditu nepikeun ka dieu teh nah lamun katabrak di jalan aing capek leumpang. Diasukeun kan asuransi tah. Pan ieu salamet teh kuna naon? Heuh kapan aing mayar mah kudu nah. Tah enggeus. Lobasan protes ieu mah ieu wae. Ayo naon deui ieu? Tah ieu biaya aing kesehatan. Aing capek kudu dipencet we minta tukang pencet. Nya wajar we desa urang minta sakieu mah tuh sok asa karugian pisan. Sagala pisan deui ieu nya sasaeudik deui. Tah, ieu kurang kene ieu biaya lain-lain kumaha ieu nambahanna sia? Kurang sabaraha? Nembeurna kara sakieu memberna aya kana 30.000 mah. Ieu teh biaya lain-lain biaya tak terduga itu bisa aya naon-naon aing di jalan. Biaya lain-lain naon atuh? Nah, biaya lain-lain aya kene biayana tuh kurang tambahan ku duit bayar lah. Kurang sabaraha? Aya 40.000 mah. Eta aya duitna sabaraha? Jadi aing kudu nombok atuh. Nah, aing ngaran-ngaran meunang hadiah mah meunang batur mah rayangeun ieu teh meunang nu kieu teh nah kumaha? Bereta geus bae kabeh lah. Aing jeung meuli jarcok eta. Meuli jarcok. Sing syukur mah teh batur mah rayangeun meunang sumbangan model kieu teh. Kumaha? Ieu teh acara bulanan, maneh unggal bulan meunang teh. Gal bulan meunang? Heeh. Yo. Ari bapak maneh aya bapak maneh ge meunang euy. Lah ulah ting ka papa urang mah. Nya meunang sumbangan pira ku teu dicokot. Ulah teuing kop jeung Mang wae. Batur mah rayangeun. Enggeus jeung si Mang wae. Bener moal. Heeh, urang tunggal bulan meunang. Meunang unggal bulan mah alhamdulillah alas milik maneh mah. Geus we lah kop jeung si Mang. Nah nya bener di ka urang. Bener aing ngembung lah. Jadi unggal bulan urangnya. Heeh kop. Geus satu nuhun nya. Heeh. Ieu Naon? eta sumbangan eta anu jadi ka maneh sing jadi berkah barokahnya. Sing dongakeun anu mere sumbanganna sing meunang nulung langkung-langkung. Aing meunang naon? Heuh tadi pan beas 7 kilo nah. Geus nah aing kieu aing loba kene yeuh. Sugan edan. Aing teh mah sumbang ya ka. Aing ka kerampokan duit ieu mah. Kalah emin. Nyawa ieu. Nya tiris nih aing. Yang saha ada tuh. Nih mah. Euy, Aing. Ya net. Ya, stop kontak ieu mah disadap. alarm. Aya alarm mah ieu mah. Mbak. Yo. Deulekeun. Sakit. Iya, disadanya. Yo. Jawa kena. Ajaran kemana? Pokoknya. Yo. Mana mah? Aing kawe seung itu lah, tiris di mana bisa lila. Mau jadi di dia. Heeh, ayo nya. Gitu. Habis euy. Mau dia? Aing ke modal ayo ada kurang parum. Apa?
Alah, nah keur kumaha tuh? Hampura arus yang modal. Aing mana? Ieu mah. Geus aing mah cilaka ieu mah beak gede. Aduh hampura sengaja yang modal. Nah para radu pisan lain heuh kahade atuh mah motor teh. Ieu mah 500 ge logor ieu mah dan kieu mah. Ya kumaha atuh hampura. Rusuh ye. Teu kuat ieu ge aduh. Kumaha atuh jadina ye? Ya kumahanya gantian lah. 500 mah logor ieu mah bae lah 500-an. Aduh, 500-an. Heeh. Iya aya ge kanggo meser beas Geus abi. buru lah, ada kumaha ieu tuh da aing mah. Nah ya ge kanggo meser beas abi ge teu jadi ye. Can meser beas na ge kaburu yang modal. Karep ek meuli non ge ieu. Kentop ka dieu keun. Kumaha tuh? Kumaha atuh balik memang geus jeung ka hade. Aing mah eta taya deui jeung meser beas. Yuk, meser beas mah. Bae lah. Jung. Hampura. Hade mau motor teh nah disuruh atuh lain hirupan. Anu wae lah. Oh, aing nya. Aing lumayan. Iya. Jadi kira-kira motor dah. Aduh, Awas sih ketabrak. siap. Punten ah. Bang, kemana bang? Maing ieu mah. Nya isi emang ka mana? Ulah sok loba tuh tanya ka ditu ka dieu nu aing ieu mah naon sia nya tanya deui ka aing. Di abi mah ngarosung. Nu aing ieu mah ku aing geura ku kadu ieu. Abi nu aing cek aing teh. Ngarosung tuh bade Nu aing ieu mah cek aing nu aing. Kendir bisa ku aing ku kadu geura. Nyawa eta masih garap teu aya beban pikiran nu. Keur pasti aja dengan jeung keluarga. Pikiran ditanya gitu. Malahnya deui.